jiwa lu tutupkeun pantona. Kemudian sholat subuh berjamaah, karena laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid. Kemudian zikir pada subuh, zikir pada sholat. Kemudian zikir pagi. Kalau bisa kita ada waktu lagi sampai syuruk. Kalau nggak bisa, Masya Allah, tabarakallah, ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Tak kitu kote lalajo teh. Quran dalam Tuh lain ieu mah. Lalajo teh hayo we. Cek hodam deui. Tah kitu kote lalajo teh anu bermanfaat seeutik jang masa depan anu cerah benderang seperti matahari ini yang menyinari dunia ini tanpa pilih kasih. Ini mah hayo we maneh mah lalajo teh. Cek hodam deui. Nu ngageol deui. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. La ilaha illallah. Balaga sia balaga. Karek diajar tina YouTube geus balaga ka bina-bina sia balaga. Sia balaga sia bukul dibalangkeun balaga masih. Tuh manteuing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Aduh mang nikmatnya mang Ciana tuh. Tuh kan tenan atuh nikmat mana lagi yang kau dustakan. Ngopi di sisi sawah kote. Bari nempo pemandangan sawah anu ngeplak. Ih kacida nikmat pisan kote. Astagfirullahaladzim samang. Ini perbuatan yang haram. Misalnya ini yang perbuatan yang haram. Bid'ah. Tidak ada manfaatnya. La haula wala quwata illa billah. La haula. Si kote. Astagfirullahaladzim. Ini bid'ah. 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 Sairan euy, cingap euy. La haula surin. Dalauna Rio. Tidak ada dari bahulanya. Surin. Bid'ah ini bid'ah. Si kote itu keren getol ibadah. Temenang ini bid'ah Surin. Lalu jijik sama kamu jijik. Lanjut dong, kamu dapat jijik sama si lain jijik. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Surin ini tidak boleh. La haula wala quwata illa billah. Ibi. Nanaunan ieu teh Ibi. Ih, apaan kerja rah? Ibi teh sujang. Ini tidak benar Ibi. Haram ini teh tidak benar haram. Ih, nanaon budak-budak. Terus tuyung ka kolot teh. Parok. Lain teparok Ibi. Ini tidak ada dari situnya Ibi. Nyawanan budak teh. Teparok, terus tuyung, teparok. Ngerakeun. Aduh hampur ya budak Tidak sakolahkeun budak teh. Tuyung. Mumpung urang keur bager teh enak. Moal disiksa moal. Ayo ngilu. Alhamdulillah. Syukran. Parok budak teh. Terus tuyung. Kadieu teh. Diuk. Tenangkeun pikiran, tenangkeun hate. Teh aya dengekeun. Urang kudu bisa silih ngaragaan. Ulah sok resep menyebarkeun fitnah. Komo ngapitnah. Da salarea oge apal naon eta hukumna ngapitnah. Komo ieu sebagai sesama muslim
Kabeh oge teh anu beragama Islam mah mangeranan ka Gusti Allah. Teu aya berhak anu disembah angin Gusti Allah. Nabi urang sarua nyata Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab urang sarua nyata kitab Al-Qur'an. Terus kiblat urang sarua ka mana? Ka Ka'bah. Salat urang sarua sabaraha waktuna teh? 5 waktu. Jangan ditangtukeun hitungan jeung waktuna. Nah bet kudu dipermasalahkeun pada orang beda cara ibadah sangkan kumaha orang teh deket ka Gusti Allah. Jeung nah bet kudu dipermasalahkeun sangkan kumaha carana urang bisa dipika cinta ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maneh kote alusnya geus mulai hayang getul ibadah sababiahna minang ngadangikeun kajian-kajian Islami di sosmed. Pek eta mah jalankeun anu geus sakumaha maneh kapaham. Da urang ge boga cara ibadah sorangan. Nya kieu cara ibadah urang mah. Jeung jelas aya elemuna, jeung aya tidituna ti para alim ulama, jeung aya kitabna jelas. Aya tuntunanna ti baheula ti para alim ulama. Nah, bet kudu dipermasalahkeun matak bener teh dawuhan ti ulama. Ulah meka ngewak ulama anu sajaman, ulah nyalahkeun kana pangajaran batur. Da eta teh bener pisan. Oh bener oge nya mang. Pancek Nabi oge ulah para resea sama muslim mah. Tah kitu bener pisan teh. Mun arek oge tuh masih kena loba anu ngaku agama Islam tapi tara salat. Tuh masih kena loba anu ngaku agama Islam tapi masih kena resep judi jeung mabok. Tah eta teh nu kudu disebredan mah. Lain imannya beredan anu getol ibadah, getol ngaji, pepedah teu paham ka emlonana. Oh bener oge geuning nya mang. Anu matak teh hayu kita saling menghargai dan mencintai karena Allah bukan karena nafsu pribadi kote. Siapang nuhun pisan pencerahanna. Tah, tuh siap pokona teh ana mah abretkeun ibadah pokona mah kote. Gitu. Siapang nuhun pisan. Allahu akbar. Siap. Assalamualaikum. Mantap kote. Allah. 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 Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah. La haula wala quwata illa billah. Bid'ah ini bid'ah. La haula wala quwata illa billah.